Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur balik deh di channel dari Cileung. Seperti biasa di video ieu orang erek ngawadang deui atawa erek mukbang. Dengeunna nyaeta jeung aya endog dadar, aya mie bon cabe, make bala-bala ditambahan puruluk cengek. Puruluk cengek naon teh? Cengek. Pokoknya mah sampai lanjut anu resep kana video ieu bisa di like, di share, di komen, tong poho di subrek, jeung di follow IG lamun daek mulowna eta oge Rislan_Alawi. Tong poho ngawadang. Mantap. Biasa samemeh langsung ngawadang supaya menang barokah jeung leuwih nikmat urang baca doa heula. Baca doa dimulai. Amin. Hayu urang langsung ngawadang. Rasaan mie nya ieu mie can make bon cabe. Tambahan bon cabe lantaran mie na oge geus aya bumbu-bumbu beureuman tina bon cabe. Bismillahirrahmanirrahim. Rasana teh lumayan aya ladaan tapi teu lada teuing gitu teu patri. Nah, orang tambahan we langsung make bon cabe. Make gunting gimana hese. Urang langsung wae nya. Urang langsung pululukeun bon cabena. Wis, aya cengek bon cabe. Tingit. Langsung hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih nikmat, lebih pas. Bala cengekan. Galur orang tambahan naon itu sayur susu sesat tambahkeun we nu penting mah ngeunah. Mantap. Orang langsung we dihajar. Poho endog. Mantap. Bawa.
atur sedikit informasi bahwa ieu teh pan mie bon cabe nya terbaru nih. Jadi rasa mie na teh beda, na teh imah rada heuras saeutik, bukan mah rada beda lah rasana oge. Penghabisan terakhir. Aduh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun anu tos nonton video ieu. Tong hilap di like, di share, di komen, jeung di subrek, di follow oge Instagram lamun daek nyata @rislan_alawi. Hatur nuhun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.